Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ingsun ing ta'alum kalawan jenengan Allah. Ar-Rahmani kang awe nikmat umum ing dalam dunia, ya al Ar-Rahimi kang awe nikmat khusus ing dalam akhirat, ya al. Alhamdu utawi jenis puji kang papat lillahi ku tertang tumaring Allah al-fattahi kang akeh mukakeun, al-jawadi kang akeh berehan, al-mu'ini kang aweh taufik, alat tafakuhi ing atase ngarti fid dini ing dalam agama. Man ing wong ikhtaro kang wis milih Allahu ing man minal ibadi nyatana saking pirang-pirang hamba. Wa asyhadu lan nyaksian ingsun an ing satune kalakuan la ilaha iku ora pangeran iku maujud illallahu angin nyatan Allah. Syahadatan kalawan syahadat tudkhiluna kang ngamanjingkeun syahadat ing kita darul khuludi ing desa kelanggengan. Wa asyhadu lan nyaksian ingsun anna sayyidana ing satuhune pimpinan kita Muhammadan nyatana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu iku hamba Allah wa rasuluhu lan utusan Allah, sahibul maqami kang andune panggonan al-mahmudi kang den puji. Shalla muga muhi rahmat Allah sapa Allah wa sallama lan muhi salam Allah alaihi maring Muhammad wa ala alihi lan maring keluarga Muhammad wa ashabihi lan pirang-pirang sahabat Muhammad al-amjadi pirang-pirang kang agung. Salatan kalawan salawat wa salaman lan salam afuzu kang bakal bagya ingsun bihima kalawan wasilah solawat salam yaumal ma'adi ing dalam poenan babalik. Wa ba'du anapun ing dalam sausine madkur minal basmalati walhamdulillati wassalati wassalam. Wa hada mangkau ta'id iki kang hadir ing dalam manah musonib kang bangsa makulat kang den sarupakeun ing bangsa mahsusat. Syarhun iku sawiji penjelasan mufidun kang awe paedah ala kitab ing atas kitab ingsun al musamma kang den arani bi qurratil aini kalawan aran qurratil ain manana idaman hati bi muhimmatid dini kalam pirang-pirang kepentingan agama. Yubayinu kang martelakeun ieu syarah al murada ingkang den karepkeun wa yutammimu lan nyampurnakeun ieu syarah al mupada ingkang den purih paedah. Wa yuhassilu lan ngahasilkeun ieu syarah al maqasida ing pirang-pirang maksud. Wa yubrizu lan ngadohirkeun ieu sarah al fawaida ing pirang-pirang faedah. Wa samaitu lan wis nganamian ingsun hu ing sarah bi fathil mu'in kalawan aran fathil mu'in, bi syarhi qurratil aini kalawan sarah qurratil ain, bi muhimmatid din kalawan pirang-pirang kepentingan agama. Wa ana hale utawi ingsun as'alu iku jaluk ingsun Allah ing Allah al-karima kang maha berehan, al-mannana kang akeh aweh nugraha, ayya umma ing yen ta nyumarambahkeun Allah, ayya umma ing yen ta sumarambah mangga, ayya umma ing yen ta nyumarambahkeun Allah al-intifa ing manfaat bihi kalawan sarah lil khossati kedue kang khusus santri wal amatilan kang umum cacing cau minal ikhwani nyatana saking pirang-pirang dulur. Wa yuskinani lan yentah netepkeun Allah ing ingsun bihi kalawan wasilah syarah al firdausa ing surga firdaus fi daril aman ing dalam desa kesentosaan. Innahu satuna Allah iku akramu karimin kang leuwih berehana kang berehan warahmu rahimin lan kang leuwih arisna kang aris. Bismillahi ngawiti ingsun ing ta'alum kalawan jenengan Allah ar-Rahmani kang awe nikmat umum dalam dunia al ar-Rahimi kang awe nikmat khusus ing dalam akhirat, ya al. Wal ismu lan wal ismi lan utilapad ismi mushtaqun iku kang den alap minasumwi saking lapad sumu. Wa uti sumu iku an ulu dukur la minal wasmi ora saking lapad wasmi. Wa huwa lanti al wasmi iku alamatu ciri. Wallahi lan lapad Allah iku alamun
sewiji alam lidzati kade sewiji dat al wajibil wujudi kang wajib onone wa asluhu lan uti asalna lafad Allah iku ilahun lafad ilah wa huwa lan utawi ilah ismu jinsin iku isim jinis likulli ma'budin kade saban kang den sembah thumma urifa noli den ma'rifatkeun lafad ilah bi al kalawan lafad al wa khudifat lan den buang al hamzatu opo hamzah thumma stu'mila noli den gunakeun ya ilah bil ma'budi ing dalam kang den sembah bihaqqin kalawan bener wa huwa lan utawi lafad Allah ikwal ismul a'dhamu aran kang leuwih agung indal aktsari munggu akeh ulama walam yusamma lan ora denamian bihi kalawan lafad Allah goiruhu sapa salian al ma'bud bihaq walau ta'annutan lan sanajan iku banyol atau humor warrohmani lan dilapad ar-Rahman ar-Rahim lan lapad Rahim iku sifatani sifat roro buniyata kang den adegeun ya ar-Rahman ar-Rahim lil mubalaghati kede ngabangetkeun mirrohuma saking lafad rohuma warrohmanu lan dilapad ar-Rahman iku ablagu leuwih balagoh minar Rahim saking lapad Rahim li anna ziyadatal binai karena satune weune adegan iku tadul nuduhkeun ziyadah ala ziyadatil makna ing atase wih makna wali qaulihim lan kana pangandika salaf rahmanud dunya wal akhirah uti ar-Rahman iku rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirah dilapad ar-Rahim iku rahimul akhirah alhamdulillah jenis puji kang papat iku lillahi tertang tumbaring Allah alladzi hadana kang wis nuduhkeun ladi ing kita ayat dalla tegasna nuduhkeun Allah na ing kita li hada ta'lifi kede iki anggitan wa ma kunna hale ora ono ingsun sadaya linah tadia yakti narima hidayah ingsun sadaya laula an hadanallah lamun ora yen tanuduhkeun Allah ing lamun ora yen tanuduhkeun ing kita Allah sapa ilaihi maring taklif walhamdulillah uti alhamdu huwa uti alhamdu iku alwasfu sifat bil jamili kalawan kang elok wassalatu lan rahmat Allah wa hiya lan as-salat minallah sing alaiku ar-rahmatu rahmat al-makrunatu kang den barengan bi ta'dimi kalawan ngagungkeun wassalamu lan salam ay atas limu tegasna nyelametkeun min kulli afatin saking saban-saban bahaya wa naksin lan kurang iku ala sayyidina ing atase pimpinan kita Muhammadin yatra Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulillahi kang jadi utusan Allah likafatis saqalaini kedua papantan kang abot roro al jinni tegasna jin wal insilan manusia ijma'an kalawan sepakat ulama wa kadzalan iku kaya mengkono likafatis saqalain al malaikatu ti malaikat alama maring kawal qala kang wis ngandika ing masop jamun sagolongan ulama muhakkikuna kang ahli tahqiq kabeh wa Muhammad lan utilapar Muhammad iku alamun isim alam mankulun kang den pindahkeun min ismil maf'uli saking isim maf'ul al mudha'afi kang den tikelkeun maudhuun kang den wadokeun liman kede wong kathurat kang akeh khisalo pirang-pirang tingkah naman alhamidatu kang den puji sumya wis denamian bihi kalawan Muhammad nabiyuna sapa nabi kita sallallahu alaihi wasallam bilhamin kalawan ilham minallahi saking Allah li jaddihi kede eyang ya nabi war rasul ti rasul minal basyari saking manusia iku dakarun lanang hurun kang merdeka uhia kang den paparin wahyu ilaihi sopo dakar bisyar'in kalawan sara wa umirolan den parentah dakar bitablighihi kalawan nganapikeun sara wa ilam yakun lan sanajan ora ono lahu iku tetep dakar kitabun apa kitab walana sunara nasah kayu sa'a kana Nabi Yusa alaihi salam fa ilam yu'mar mang kalamun ora den parentah ya dakar bitablighi kalawan tabligh pa nabiun mangka yaiku nabi war rasulu ti rasul iku afdhalu lebih utama minan nabi saking nabi ijma'an kalawan sepakat ulama wa shalan wi sahih khabaru apa hadis inna adadal anbiya'i satune bilangan pirang-pirang nabi alaihim iku muga tetep maring al anbiya as-salatu ti rahmat wa salam
miatu alpin iku 100.000 wa arba'atu wa isruna lan 24 alfan apana ribu wa anna adadar rusulilan satuna bilangan pirang-pirang rasul iku salasumiatin 300 wa khamsata asaro lan 15 wa ala alihi lan ing atase keluargina Muhammad ay aqaribihi tegasna pirang-pirang karabat Muhammad al mukminina kang iman kabeh min bani Hasimin nyatana saking bani Hasim wal Muttalib lan bani Muttalib wa qila lan den ucapkeun apa lapad hum utawi aqarib kullu mukminin iku saban wong mukmin ay pi maqamid du'a dalam panggonan ngajak wa nahwihi lan upamana maqam du'a wakhtiro lan wisden pilih kil li khobarin karena hadis doipin kang lemah pi dalam kil wajazama wis mastikeun bi kelawan kil An-Nawawi sopo Imam An-Nawawi fi syarhi Muslimin dalam syarah Muslim wa sahbihi lan pirang-pirang sahabat Muhammad wa ti sahbi ismu jam'in iku isim jama' li sahib ke lapan sahib di mana sahabi kalawan makna bangsa sahabat wa huwa lan utawi sahabi kuman wong ijtama'a kang narima kumpul man mukminan hale kang imankeun binabina kala nabi kita sallallahu alaihi wasallam walau a'man lan sanajan walau a'malan sanajan kang buta wa ghairu mumayyinan ora kang cedok al faizina kang bagia kabeh biridallahi taala kang ridho Allah taala sifatun uti al faizin iku sifat liman kade wong dukira kang den tuturman wa ba'du anapun dalam sausana madgur ay ba'da ma tegas sausana barang takoda makang dingin ma minal basmalati nyatra saking basmalah walhamdulillah hamdalah wassalati wassalam alaman maring wong dukira kang wis den tuturman fahadal muallafu mangka utawi iki anggitan al hadiru kang hadir dihnan ing dalam ati iku mukhtasarun ringkesan qala kang kedik labduhu apa lapadna mukhtasar wa katsur lan akeh maknahu apa makna mukhtasar minal ihtisari dan mustaq saking lapad ihtisar fil fiqhi ing dalam ilmu fikih wa utawi fikih lugatan dalam munggu lugat al fahmu iku ngarti wastilahan lan ing dalam munggu istilah al ilmu iku weruh bil ahkami kalam pirang-pirang hukum asyariyati kang bangsa syara al amaliyati kang bangsa amal al muktasabi kang den kasab min adillatiha saking pirang-pirang dalilna al ahkam at tafsiliyati kang bangsa rinci wastimdaduhulan utawi pengambilan fikih iku minal kitabi saking al Quran was sunnati lan sunnah wal ijma lan ijma wal qiyas lan qiyas wa faidatuhu lan utawi faidah fikih imtithalu awamirillahi ta'ala iku nurut pirang-pirang perintah Allah ta'ala wajtinabu nawahihi lan ngajauhan pirang-pirang cegahan Allah ala madhabil imami ingatase madhab imam al mujtahidi kang mujtahid abi abdillahi nyatana abi abdillah Muhammad ibni Idrisa tegesna Muhammad bin Idris asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i rahimahu muga ngarahmat ing Abu Abdillah Allahu taala subhanahu wa taala wa radhiyallahu mikarido Allah anhu saking Abu Abdillah ayat tegasna barang dahaba kang ngajalankeun ya al imam ilai maring ma minal ahkami nyatana saking pirang-pirang hukum bil masaili ing dalam pirang-pirang masalah wa Idris utai Idris waliduhu iku ramakna iya atau bapan al imam wa huwa lanuti Idris ibnu Abbasin iku putra lanang Abbas bin Usmana kang jadi putra lanang Usman bin Syafi'in kang jadi putra lanang Syafi bin Saibi kang jadi putra lanang Saib bin Ubaid kang jadi putra lanang Ubaid bin Abdi Yazid kang jadi putra lanang Abdi Yazid bin Hasimin kang jadi putra lanang Hasim bin Muttalib kang jadi putra Muttalib bin Abdi Manaf kang jadi putra Abdi Manaf baca sekali kan guys wa huwa ibnu Abbas ibni Usman ibni Syafi'i ibni Sa'ib ibni Ubaid ibni Abdi Yazid ibni Hasim ibni al-Muttalib ibni Abdi Manaf wa Syafi'i lan Syafi' wa utai Syafi' alladhi yunsabu kang den nisbat ilaihi maring ladi al imam sebuah imam wa aslama lan majing Islam Syafi' huwa tegasna Syafi' wa abulan
ramana Syafi as-saibu tegas saib yauma badrin ing dalam poenan perang Badar. Wa wulida lan den pedalkeun imamuna sapa imam kita radhiyallahu an sanata khamsina ing dalam tahun 50 wa mi'atin lan 100 wa tuwfiya lan den wafatkeun imamuna yaumal jumu'ati ing dalam poe Jumu'ah salah Rajab ing dalam akhir bulan Rajab sanata arba'in ing dalam tahun 4 wa mi'atain lan 200 wa samaitu lan wis nganamian ingsun hu ing mukhtasar bi qurratil ain kalawan ngaran qurratil ain bibayani muhimmatiyah kami din kala martelakeun pirang-pirang kepentingan pirang hukum agama intabaktu milih ingsun hu ing mukhtasar wa hada syarhu lan syarah iku minal kutubi saking pirang-pirang kitab al mu'tamadati kang den pake tetegenan li syaihina kade guru kita khatimatil muhaqqiqina nyatana pamugasan pirang-pirang ahli tahqiq Syihabuddin tegasna Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajarin al-Haytami tegasna Ahmad bin Hajar al-Haytami wa baqiyatil mujtahidina lan sakarina pirang-pirang mujtahid mislu Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyadin tegasna Abdurrahman bin Ziyad Az-Zubaidi radhiyallahu anhuma wa syaikhai masyaykhina lan dua guru saking pirang-pirang guru kita Sahil Islami tegasna Islam Al-Mujaddadi Zakaria Al-Ansari tegasna Syekh Zakaria Al-Ansari wal Imamil Amjad dan Imam Kang Agung Ahmad bin Al-Majzad Az-Zabidi rahimahuma muga ngarahmat ing syaikhai masyaykhina Allah taala subhanahu wa ghairihim lan lian aina muhaqqiqin min muhaqqiqil mutahhirina saking pirang-pirang ahli tahqiq pirang-pirang kahir kabeh mutabiran ahli kang tegenan alam maring kawal jazama kang wis mastikan ma sapa syaikhul madhabi guru roro madhab An-Nawawi tegasna Imam An-Nawawi Warrafi lan Imam Ar-Rafi Pan-Nawawi mangka Imam An-Nawawi pamuhaqqiqul mutaakhirina mangka pirang-pirang ahli tahqiq kang akhir kabeh dia muga mikarido Allah subhanahu anhum saking kabeh rojian hale kang ngarep-ngarep mir robina saking pangeran kita Ar-Rahmani kang aweh nikmat ayyan tafi'a ing yen tah ngalap manfaat bihi kalawan syarah al-adqiyau sopo pirang-pirang kang cerdas ay al-uqolau tegesna pirang-pirang kang berakal wa antakirro lan yen tabungah bihi kalawan sarah ay bisababihi kalawan sabab sarah aini opo netra ingsun gadan ing dalam dina besok ay al-yaumal akhir tegesna poe kang akhir bin nadori kalawan ningali ila wajihi maring dat Allah al-karimi kang maha mulya bukratan ing dalam waktu isuk wa asyian lan waktu sore amin ay istajib doana babus sholati utai ke bab bertelakan salat ya uti salat syar'an ing dalam syara aqwalun iku pirang-pirang ucapan wa af'alun lan pirang-pirang padamelan makhsusatun kang den tangtuaken mubtatahatun kang den kawitan bit takbiri kalan takbir muhtatamatun kang den pugasi bit taslimi kalawan salam wasumiyat lan denamian aqwalun af'al bidzalika kalawan mengkono-mengkono salat listimaliha karena ngawengkuna aqwal af'al ala salati ngatas salat lughatan dan lugat wa hiya lan uti salat lugat ad-du'a iku doa wal mafrudatu lan pirang-pirang kang den pardukeun al ainiyatu kang bangsa ain khamsun iku 5 fi kulli yaumin ing dalam saban-saban poe wa lailatin lan wengi maklumatun sifatina khamsun maklumatun kang den kinawaruhi minad dini saking agama biddarurati kalawan gampang payak puru mangka kufur jahiduha sopo kang inkar iya mafrudot walam tajdami lan ora narima kumpul hadihil khamsu opo iki 5 ligoiri nabina kedelia nabi kita Muhammadin nyata Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa furidot lan den pardukeun ieu salat lailatul isra'i ing dalam wengian isra ba'da nubuwatin lam sausana kanabian biasri sinina kalan 10 pirang-pirang tahun wa salasati asurin lan 3 pirang-pirang bulan lailatul sab'i wa isrina ing dalam
wengian 27 mir Rajab saking bulan Rajab. Walam tajib lan ora wajib subhu yaumi tilkal lailati opo subuh wae mengkono wengi li adamil ilmi karena orang apa ngaweruh bi kaifiyatiha kalawan pertingkah atau praktek salat. Innama tajibu pasina wajib al maktubatu opo kang den pardukeun ay as-shalawatu tegasna pirang-pirang salat al khamsu kang 5 ala kulli muslimin maring saban muslim mukallafin kang den perdih ay baligin kang balig akilin kang berakal dakadin lanang au ghairatan lian dakar tahirin kang suci pala tajibu mangkara wajib salat ala kafirin maring wong kafir asliin kang bangsa asal wasobiin lan bocah wa majnunin lan kang edan wa mugman aleh lan aina kang ayan epitamala epilepsi wa sakron kang weur bila ta'adin kalan orang haja li adami taklifihim karena orang den perdihna ia kafir sobi majnun mugma aleh sakron walalan oranana ala haidin maring wadon kang haid wa nufasalan kang nifas li adami sihatia karena orang sana salat min huma saking haid nufasa wala qodolan ora qodo alaihima ikut tetap ing atas haid nufasa bal tajib balik wajib salat ala murtadin maring wong murtad naudzubillah wa mutaidin lan kang haja bisakrin kalawan beureup. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta wa fi riwayatin bahwa abdar wa fi riwayatin bahwa ajdam ayana kisul barokah. Kullu amrin dibalin saurasul setiap urusan anu ngagaduhan tingkah sae setiap kegiatan nu dipandang positif la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim bahwa aqto maka kegiatan tersebut aktivitas tersebut bagaikan doma anu buntung au ajdam atawa doma anu kesrek au abdar atawa putus salah satu anggota tubuh di antawisna irung jeung ceuli aya kisul barokah kurang barokah. Jadi saur Rasul setiap kegiatan anu positif setiap aktivitas anu sae kalau tidak diawali dengan ucapan bismillah maka kurang barokah wa minhu nyatu dang tak tarik nya buka lagi bismillah lagi yang minhaj bismillahirrahmanirrahim dan untungna ari tuang berjamaah mah teu kudu sararea maca bismillah nah margina sabab maca bismillah lobaan mah jatuhna karena sunnah kifayah jadi salah satu membaca bismillah yang lain tidak usah ngebut we langsung eta ya keuntungan tersendiri beda jeung sorangan tuangna eta mah sunnah ain disebut ngawas termasuk dibalin gitu pasaran termasuk dibalin maka upami yang barokah kudu diawali dengan naon bismillahirrahmanirrahim ngan bismillah nu diaji dina fatumuin lain bismillah ilmu nahu sorok nya da teu mutabaqoh teu muqtadul maqam urang mah urang bismillah fikih we bismillah menurut pandangan hukum Islam karena hukum Islam ayat 5 wajib, haram, sunat, makruh, mubah ilapul awalama padugeng-dugeng jeung makruh seperti hukum Islam akur 5 wajib, haram, sunat, makruh, mubah maka ayat bismillah nu di hukuman wajib ayat bismillah nu di hukuman haram ayat bismillah nu di hukuman sunat ayat bismillah nu di hukuman makruh ayat bismillah nu di hukuman mubah tinggal gitu. Wah, teu luhur-luhur ceramah nyatakeun bismillah we. Laku da geus laku mah.
Orang mau menang 2 koras maca kitab mayar. Hiji aya bismillah anu wajib. Mana bismillah anu wajib? Bismillah tatkala dibaca dina Fatihah versi Syafi'i. Karena menurut Syafi'i Fatihah 7 ayat, maka ayat pertama adalah bismillah. Beda jeung Hanafi. Hanafi mah ayat pertama alhamdulillah. Maka dina ayat siratal ladzina an'amta alaihim pikeun Syafi'i kuat nafas ulah waqaf, teu kuat nafas after you. Tapi pikeun Hanafi itu kalimat alaihim adalah ayat kagenep. Maka ghairil maghdub ayat ka-7 disebutna sab'ul masani. Nya mangga eta. Maka bismillah versi Syafi'i jadi wajib. Saur Kanjeng Rasul dihareupeun aya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La nafina nafi sihah teu sah salat jalmi bila mana teu maca Fatihah. Maka bismillah Fatihah adalah wajib karena Fatihah rukun salat. Nomor kedua aya Fatihah anu hukumna haram. Mana? Rek masang togel bismillah heula nah. Haram. Arek nganclomkeun eupan di pemancingan judi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dikorikeun deh. Haram eta ulah. Atawa di jalan nih anak-anak jalanan rek minum topi dengdek gitu. Topi miring. Paya ulah lieur teuing bismillahirrahmanirrahim. Haram jang haram. Atawa PSK rek mulai operasi itu haram aja bismillah. Cek pelacur teh rek muka lancingan bismillahirrahmanirrahim. Sepaos pelem cenah. Haram eta. Lain bismillahna da hukumat tara ta'alluq kana dzat. Hukum tidak beroperasi kepada dzat. Mana buktosna? Daging babi teu haram. Daging anjing teu haram. Wah, akang aliran sesat ya. Mamaneh. Daging babi teu haram toh. Henteu. Daging anjing teu haram. Miras teu haram. Eta geuning haram sote di daang nya. Dah hukumat teu ta'alluq kana dat. Nu haram teh lain dat babina mengkonsumsina gitu. Nu haram teh bukan dat anjingna tapi mengkonsumsina. Nu haram teh bukan dat minuman kerasna tapi mengkonsumsina karena hukum tara ta'alluq kana dat. Tinggal ieu ka tukang. Santriat anu lain muhrim haram teh. Haram santri toel. Kamari abdi salit Kang. Gitu kadanya bisa aya jebakan Batman gitu. Dua kade ek nonton konser bari make eta jang minhaj make sorban hejo nu kasmeri teh nya wong hareup bismillahirrahmanirrahim haram kadanya. Dua setiap rek melakukan perbuatan maksiat kemudian eling-eling sapotong maca bismillah haram kemeunang. Nomor katilu aya bismillah anu hukumna sunat nya diterapkeun kana pagawean sunat nya. Ane pagawean sunat mah seueur itu nya. Setiap orang rek ngerjakeun perbuatan sunat, kegiatan sunat diawali dengan bismillah itu adalah sunat gitu. Terus aya nu makruh nya kana makruhkeun we eta. Manat nya antawisna rek nyunut udud. Bismillahirrahmanirrahim. Da lisong pandeunnya. Anu 70.000 sabatang teh anu mah saminggueun. Atawa rek ngahuapkeun peuteui sahangor bismillahirrahmanirrahim. Atawa rek ngerecekeun jengkol nah sepi nya. Jang kami bismillahirrahmanirrahim. Henteu jang eta mah olah. Ngahuapkeun anana. Terus aya nu mubah terapkeun tuang mubah leueut mubah bobok mubah maka maca bismillah jadi naon mubah. Ning eta geuning disunatkeun aya bismika eta mah maca bismika rek bobo mah kudu apa ilmu jero eta mah. Nah Nabi nyunahkeun maca bismika bade bobo jawabanana bisi urang ngimpi keur bobo ruh rawani teu balik deui. Di mana ruh rawani teu balik deui mangka bakal boga penyakit amnesia
hilang ingatan, lupa masa lalu. Mentak bismika heula. Bismika teh nitipkeun rohwan, pan es urang mah ngaprak nanti jauh nih kan. Nu hiji ka Bandung ngimpina teh keur dagang dodol. Nu hiji geus di Sumedang jual beli tahu. Nu hiji geus ka Palembang pempek. Wah, nu hiji geus ngejebur ka gula kan nya. Mun neangan baju murah gitu nya. Ya Allah, daripada ngimpi itu nya. Leheung liarna masih di seputar majelis leheung. Ieu lamun keluar provinsi geura, heug teu balik deui. Mangka penyakitna nu kitu biasana. Lupa ingatan. Abdi ge sering Kang upamitos nalayaku lu poho deui kehet. Lain eta mah nya. Eta mah kedua nalarna nya. Tah kitu nya. Entah begitu gugah weh emut deui weh. Oh aya teh geuning bulan puasa langsung weh alhamdulillahilladzi ahyana. Jadi berterima kasih ke Allah karena ruh rohani euy deui gitu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan abdi belajar, ngawitan abdi ta'allum, ngawitan abdi taklim, bismillah kalawan jenengan Allah. Anu mana sifat Allah teh Ar-Rahman. Allah teh anu maparin nikmat umum di dunia, mau muslim mau kafir kabagian. Salat tara salat kabagian, taat tidak kabagian. Itu Ar-Rahman. Kenapa? Sifat Ar-Rahman nunjukkan bahwa hidup di dunia ini bebas menentukan sikap. Silahkan bade jadi muslim silahkan, bade jadi kafir Allah mah teu nyarang, bade salat mangga, bade henteu mangga, bade masantren mangga, henteu mangga. Dunia ini bebas menentukan sikap, tapi kebebasan tersebut dibatasi dengan kullu nafsin dha'iqatul maut, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bebas dikobong bade bobo wae mangga, ameng mangga teu ngaos mangga, bebas akang mah gurah geureuh ngan kebebasan dibatasi. Engke kolot bakal nanya geus seep biasa anu duit sanu etunya dihitung ku bapak geus 10 tahun, coba pangerabkeun Fatihah. Wah panu kitu mah geus lewat abdi mah Pak al kalamu gehese. Ya nah kan ya, jangan mengecewakan orang tua nu membiayai sakitu lah moto nama. Jadi Ar-Rahman bisiga ya. Nah hanya ari nu masantren jeung nu teu masantren beda. Beda kumaha? Nya nu masantren mah ngan ujian we dikobongan. Bil budug wal bisul wal qurab wal hafur wal belek intinya. Rupa-rupa wal putus cinta wal fatahati wal kecewa. Itu kan dikobong mah hantem. Duit hese, jajan hese. Bergaul teu bebas. Tapi nu teu masantren mohon. Ar-Rahman eta. Kumargi nu masantren mah 24 jam disiplin dengan aturan pesantren, maka jaga jadi kiaina jadi jaminan bakal disiplin. Anu kitu mah teu disiplin da. Wah lalur hejo ieu katanya. Mana we hiber. Urang mah odeng. Odeng mah gaulna beda breng we. Neangan jang buka nih. Breng odeng katanya. Ngantong di heureuyan sia. Heureuyan we nyeureudna kabeh nu. Grup odeng. Beda jeung lalur hejo can ngadeng, lalur hejo ngompol. Lalur hejo masing-masing we. Ngan datang lalur hejo biasana di manang goreng cuek atau pedak. Datang muter ngahiung katanya. Lalur hejo. Kunaon ngabring ka balasaran abdi keur berjuang jadi odeng gitu. Oke balik ti dia macam-macam ke saya. Cik Neng Desti tadi seureud ke saya nya. Nah gitu kata. Aduh, seureud dan Desti teh ya. Cicing jang muhi geus boga bojo. Tong haye ilu biung kanu lengo. Sat Suryatman cicing we tong lebih. Kiai kiai milu pasaran. Ar-Rahim kedua Allah teh nu mapareun nikmat khusus eta mah spesial bagi orang-orang mukmin. Jadi di akhirat mah di dunia mah boleh jadi orang yang tidak taat akan sukses. Boleh jadi orang yang tidak patuh lebih banyak dan lebih sukses dunia.
tapi di akhirat tidak bisa. Di akhirat mah khusus bagi orang-orang yang patuh saja. Orang yang tidak patuhnya ngegel curu. Mana buktiosna dina surat Al-Fatihah, siratal ladina an'amta alaihim. Jalan yang kita tempuh adalah perjalanan orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa an'amta alaihim? Dijelaskan di surat An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nu disebut alladina an'amta teh kur opat. Hiji an-nabiyyin, kadua as-siddiqin, katilu as-syuhada, kaopat as-salihin. Nah, an'amta alaihim teh kur opat kitu mentak disebutna Quran menafsirkan dengan Quran sendiri. Ari magdub dolin babari. Magdub mah Yahudi, dolin mah penyembah salib sakitu gampang. Anu nyembah panon poe ka mana nya magdub dolin da teman. Tapi saya teman cenah ibaratnya nyembah nanti karena tuyul nya magdub dolin ya sarua. Konjana mah kedua eta. Cabang eta mah. Salajengna alhamdu ari jenis puji anu opat. Nanya nu pada apalna. Komo santriat alamin madang geus ngaji balaguh ieu. Puji anu opat arek puji qadim li qadimin, puji hadis li hadisin, puji qadim li hadisin, puji hadis li qadimin. Baca qadimun li qadimin, hadisun li hadisin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin. Aya puji qadim yang nu qadim, puji hadis yang nu hadis, puji qadim yang nu hadis, puji hadis yang nu qadim. Kahiji puji qadim li qadim, Allah muji kana datnya lira saur Allah seueur ayatna. Wa subhanallahil malikil haqq, di mana Allah muji kana datnya lira innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu puji qadim li qadim. Kedua puji hadis li hadis, makhluk muji ka makhluk. Mana contohna? Cek santriin teh ka santriat nu pasaran, masya Allah, tah eta teh pas liwat nya keur taarupan nya Gusti body impornya ya kitu eta Andika, astagfirullah. Anu hiji deui nya nah eta mah leutik cenah. Eta teh puji hadis di hadis. Di mana urang guru nyanjung ka muridna, murid nyanjung ka guruna, anak menghormati orang tuana, orang tua muji ka anakna, itu puji hadis li hadis. Silahkan. Dakang jeung Rasul oge muji ka Abu Bakar. Mana saur Rasul, lamun iman Abu Bakar ditimbang jeung iman jelema saalam dunia, maka unggul iman Abu Bakar. Itu puji. Katilu aya puji qadim li hadis, Allah muji ka kangjeng Rasul, wa innaka la'ala khuluqin adim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Aya hadis li qadim urang tamah mana alhamdulillah nya. Terus alif lamna geus pada apal tamanya. Jin tilu we tamah, arek lil istighraq mangga, arek lil jinsi mangga. Mangga bebas. Paroswa geus eta mah wilayah juara makna tamanya. Arek kullul hamdi mangga. Arek lil ahdi alhamdul ma'hud mangga, arek jinsul hamdi mangga, lapar lilahna jentilu mangga, arek lil milki mangga, arek lil ihtisos mangga, bebas ini. Arek kullul hamdi, arek lil istihqaq mangga, arek kullul hamdi mamlukun lillah, kullul hamdi mustahikun lillah, kullul hamdi mukhtasun lillah mangga. Arek jinsul hamdi mamlukun lillah, jinsul hamdi mustahikun lillah, jinsul hamdi aina mamlukun lillah mangga. Arek aina alhamdul ma'hud mamlukun lillah atau alhamdul ma'hud mustahikun lillah, alhamdul ma'hud mukhtasun lillah. Ngan di antara nu salapan nu paling utama adalah alif lam lapad alhamdu dijadikeun lil jinsi, lam lapad Allah dijadikeun lil ikhtisos. Jadi ngahartianana jinsul hamdi mukhtasun lillah. Jadi ngahartosanana
alhamdu ari jenis puji lillahi tertangtu ka Allah. Tah tadi disebutna best is the best. Alhamdu ari jenis puji lillahi tertangtu ka Allah. Mana sifat Allah? Al-Fattah. Fattah. Mun diceguk kulo mah pangsiunan polisi. Urut kanit nya. Eling babalik pikir ngawas sekali las. Disebutna Pak Abdul nawan. Saya tangaran Fattah teh nya. Fattah. Ngan paur nya mun di santri mah. Teu aya awe nangtung dibukakeun. Fattah. Al-Fattah teh Allah anu seueur mukakeun. Fattah amsilah mubalaghah pan. Dina anahna huwa min asma'illahil husna wa huwa min siyagil mubalaghati wa ma'nahu alladhi yaftahu khazainar rahmati ala asnafil bariyah. Gitu kan dia. Jadi nami Fattah teh adalah asmaul husna keneh. Naon margina sabab dina tafsir Yasin halaman 3 nama Allah ada 4000. Jangan ku sorangan. Imun 88 kaheula. Jangan beres kabeh. Dina surat Toha walillahil asma'ul walillahil asmaul husna memang surat Toha aya. Dina tafsir Yasin halaman 3 jenengan Allah sadana 4000 neng. Nu 1000 tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nu 1000 tidak ada yang tahu kecuali malaikat. Nu 1000 disimpan di Lauhil Mahfuz. Berarti geus 3000 tah, bukan wilayah urang. Nu 1000 dibagi 4. 300 disimpan dina Taurat, 300 disimpan dina Zabur, 300 dina Injil tah. 800 tah. Nu 100 disimpan dina Al-Qur'an. Nu 88 dohir kana sok dibaca ku urang tadi. Asmaul husna. Nu hiji dirasiahkeun disebutna al-ismul a'dzam. Dirasiahkeun ku Allah. Siapa yang tahu ismul a'dzam? Para nabi. Kemudian para rasul. Kemudian orang-orang yang dikehendaki oleh Allah yang sudah diapresiasi dalam surat Yunus ayat 62, 63, 64. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Naon ismul adzam? Kadaya ismul adzam bukan sholawat, ismul adzam bukan hizib, ismul adzam bukan keris, ismul adzam bukan batu comong, ismul adzam bukan wafa, ismul adzam bukan azimah. Dina kitab Sirrul Asrar wa Mudhirul Anwar saur Syekh Abdul Qadir disebut ismul adzam adalah al-wusul, hate geus nepi ka Allah. Eta ismul adzam. Mana contoh ismul adzam? Nabi Isa ngahirupkeun anu maot wa uhil wa ubriul akmah wal abroso wa uhil mauta biidnillah adalah ku ismul adzam. Syekh Abdul Qadir ngahirupkeun nu geus maot ku ismul adzam. Asif bin Barkhoya mindahkeun karaton Bilqis saki Cipanon ku ismul adzam. Nah gitu. Pokona mah ting saha eta rahasia we. Pokona nu rek dibere ismul adzam adalah jalmi nu dikehendaki ku Allah. Tinggal urang we nama. Ari urang 24 jam geus kumaha Allah atau kumaha nafsu tinggal gitu. Ngan diantawis jalmi anu bakal dibere ismul adzam tapi bocoran dohir ya nya minimal aya pegangan lah aya rute. Jalmi nu bakal dibere ismul adzam adalah jalmi anu dikirna wiridna ibadahna tidak berbau duniawi. Pasarana ge niat ngegerek neangan di doa Allah we bakal boga eta ismul adzam. Ismul adzam beda deh. Ismul adzam lamun jelema buka ismul adzam bahasa kolot mah kieu ngomong alus jadi doa, ngomong goreng jadi sapa gitu. Menyepel ismul adzam. Buah-buah patedi nya. Nu nyepeng HP teh. Ismul adzam.
Ya Allah ya Rabbana, di antawis aina asmaul husna teh al-Fattah teh alladzi yaftahu khazainar rahmati ala asnafil bariyah. Allah anu mukakeun gudang-gudang rahmat Allah kanggo warna-warni makhluk kabeh ku Allah. Al-Fattah. Kadua sifat Allah teh al-Jawad, artina teh berehan sami jeung Karim berehan ngan beda. Al-Jawad teh as-sakhi berehan. Naon ari ngaran Jawad? Wa ma'nahu al-karimul mutafaddilu ala ibadihi bin niwali qabla su'al. Jadi Jawad mah Allah nu maha berehan masihan tanpa dipenta disebutna Jawad. Jawad. Seperti hiji suami jeung hiji istri malam Jumat berlabuh di telaga asmara memakai perahu cinta. Dateng ada yang laki ente sugan keur berlabuh nanti ya Allah putra abdi kumplitkeun ramona cepilna henteu. Burusut normal we awakna mah kalakuan abnormal. Eta disebut nanti al-Jawad. Allah mah jadi kitu bahasa urang we bahasa urang. Naon hartina al-Jawad? Allah masihan nikmat selalu sapaket gitu. Genah gereng hartiana teu nakal Kang Ejo. Allah mere nikmat selalu sapaket. Sugan kieu ya Allah abdi nyuhunkeun beas ya Allah yang pasaran dibere beas naungkul henteu waregna dibere ngeunahna dibere komplit. Allah mah mere nikmat sapaket. Allah mere jodoh tara awe naungkul jeung biaya kawinna nya. Jeung jang kauana, jang hajatna, jang mayar hutangna, adi komplit kan ya kabeh. Jeung piomongeunana aya. Jadi al-Jawad teh Allah masih nikmat sapaket mah sapaket pasti. Dasar tara kapenta tara. Ya Allah abdi nyuhunkeun sangu sareng wareg-waregna ya Allah henteu tara kaomongeun tarana duana ge. Tah disebutna Jawadnya. Allah masihan qabla su'al. Terus Allah teh al-mu'in anu mafarin taufik dina sarah tijan mah khalqu qudrati taat fil abdi ngaran ulah taufik mana maca taufik billahi taufik wal hidayah wa talafik taufik nya teh masdar modeuna wafaqa yuwafiqu taufiqan. Taufik teh neng naon ngaran taufik? Taufik teh adalah dimensi ilahi atuh bahasa sama dalam nama. Taufik teh kekuatan Allah, power Allah. Kunaon orang bisa init pasaran jauh-jauh di Banten geura tuh. Di mana deh? Purwakarta nya. Surabaya tebih-tebih itu. Bang tebihna sama dalam. Kunaon orang tebih-tebih make bisa pasaran, bisa menghadiri pengajian, da genah kana di imah atuh bulan puasa mah daripada di kobong. Di Mamadaang tinggal hees nu gurah geureuh ulin bebas nyawa HP tidak dibatasi rek bobogohan berkhianat ka Allah gampang di kamar bari ngadapan sami jeung di luhur gitu sami bentar disadiakeun colokan oke yang main game bersama teh kunaon make hayang berangkat asal menang beja nama rupa-rupa kan nya rek beja bil manual rek beja digital mah hobar nama da bebas ieu HTT make aya hayang berangkat nah kahoyong tersebut disebutna dimensi ilahi power Allah. Tidak semua orang diberi kahayang mangabuktaskeun mangka setiap zaman diberi kahayang di saat itu kerjadi pilihan Allah. Siap-siap lamun kahayang tersebut leungit mangka dicabut deui tina pilihan Allah. Ieu nu hadits teh bukan makhluk biasa, makhluk angkasa. Al-Mu'in. Jadi taufik teh kekuatan Allah. Mentak akang mukim di dia kurang kuat gitu nya. Kang, bapak anu mah ning tara ka masjid. Wih, yos abdi mah teh kudu taufik kitreng geus tanggal. Ieu mah jadi kiai di pikiran. Ngahuleung bohodaang poes. Kunaonnya jelema eta tara mingguan Allahu akbar Gusti. Cek malaikat tadi maneh jadi Tuhan kecil.
tong di pikiran tugas urang mah innama alaikal balag, tugasannya hanya menyampaikan. Tong di pikiran bisi bertepuk sebelah tangan ari urang mikiran iman hati berahees pan pusing teh urang mutolah kita berenang gapleh kan keul kadenya lamun jadi kayak yang montok gitu carana loba pan kieu TBC mukiumna teh ngahuhuleng padahal pamajikan teh kapigawe kunaon Pak Kiai nyaeta aduh gaduh masyarakat ku teu ngawararo ari Pak Kiai ti irah jadi pangeran leutik beneran gitu tong diemutan ja pokokna mah sampekeun hukum beledak ditampi syukureun teu sawios da resiko nyampekeun mah dua pro dan kontra ti dituna geus aya dina Al-Baqarah jelema dibagi 3 mukmin muttaqin kafirin munafikin dina Johar Maknun khalidihni mutaradid jeung munkir tinggal kitu sarua jauh tidinya. Aduh alhamdulillah neng nyarios kan ini namanya Gusti hatur nuhun tos parinan taufik. Oh taufik teh kekuatan Gusti disebutna kekuatan ruhani. Sanajan awakna sehat, sanajan fisikna hebat, bodina body atletis, ngaran teh diberi kekuatan ruhani mah nampu yake. Kos angin oncom. Sanajan alita itu kopiahna buleut tah ini tiga pentul kok tapi boga kekuatan ilahi ngajina ge beda komo opik kopea geus mulai heran jadi imam tarawihna kalau Bogor Culangung kan di luhur can witir di dia geus ngopi deui sebabnya anakna tina taufik tadi jadi bukan kekuatan khusus gitu. Ya Allah, ya Allah. Coba malam anjing magerah yang andika imam teh mohon genaheun jeung eta teh genaheun diserahkan salajengna Allah masihan taufik kana urusan naon alat tafaqquhi fiddin kana ngarti dina urusan agama. Kadanya tidak ada kiai yang bisa membuat santrinya ngerti, tidak ada guru yang bisa membuat pintar muridnya, tidak ada. Sadayana ge sanajan guruna janggotna gapuy ti kana tuwur teu bisa. Hayang tiasa ngaos mangga kenyot bujal abah Allah hayang tiasa ngerab mangga nya bawa abah sing hati-hati teh we mah tasbih lagi ajengan lagi segede cengkir kalapa mohon maaf tidak Pak ieu mah cenah sirana ge di bulan ku sorban 7 bulit 7 meter setengah udah sakali ngadehem teh bijirheuk sagede tahu bulat teh teu aya Allah wajib wahdaniyat dina tauhid. Wahdaniyat dibagi 3 pidat pisifat pil af'al. Canak pil af'al pada melan Allah teu bisa dijoinan ku makhluk. Wahdahu la syarikalah. Nu mere pinter mah Allah, guru mah tibang sabab. Jadi tong pesimis lamun ngaji can bisa keneh. Abdi mah muslimat beurekeun ka harti ngaos osok ngaosna tara kan. Samblang maneh mah adagan hakikatnya kan syariat. Janten anu bisa merengarti teh Allah. Siapa orang yang dikehendaki akan memahami Islam? Manikhtarohu minal ibad, orang yang dipilih oleh Allah tuh. Jadi upami orang kaluar ti pesantren mana wae bisa memahami Islam, bisa memahami hukum, maka orang teh bagian daripada mukhtar, orang yang dipilih. Amin. Kebalik tidenya. Jadi muhtar kabeh opik abdi mah lain gitu baiknya balik di pesantren sederhana tadi kobongna teh bukan rong gitu kan nya daang tepati jajan hese ke Bogor dikawin baturin pas mukimna teh jadi ajengan geledegan aya kitu tah disebut nama nikhtarohu eta amin amin komo kopea geus beureum mah ereh eta mah kitu nya tarung kena nu bodas secara urang mah jauh kene geus beureum gitu mah bisa beri beureum dua biasanya jangan minhaj nu beureum pangsiun jeung nanti dilironkeun kana oli samping
salajengna aduh si abang ngirim cai ke hidang sakapeung gitu. Wa asyhadu jeung nyaksian kaula ngayakinkeun an sesungguhna kalakuan mukhaffafah minas sakilah la ilaha illallah teu aya di pangeran wajib diibadahan hanya Allah syahadatan tudkhiluna darahulud abdi mah alim sahadat dina leta hungkul abdi mah bukan sahadat hanya lipstik saja bukan sahadat hanya penghias bibir saja tapi sahadatna nu bisa ngasupkeun abdi ka darul khulud ka desa kalanggengan tegasna surga. Kadua wa asyhadu jeung nyaksian kaula makna ngayakinkeun anna sayyidana sesungguhna pimpinan kita. Jadi as-sayyid raisul qaum, sayyid itu pimpinan suatu bangsa nya. Tapi tak rais teh sayyid disebut pimpinan pesantren nya rais nya. Dina ra'sun sirah tara kabagian dagingna huluna we. Da kitu da nasib rais. Anna sayyidana sesungguhna pimpinan kita Muhammad dan nyatana Muhammad abduhu hamba Allah. Nabi Muhammad teh hamba Allah, lain tukang debus. Nabi Muhammad teh lain teu teurak dikade, keur perang Uhud ge damisna sobek ku pedang. Keur perang Uhud ge waosna semplek ditimpuk musuh. Ku kilubet ge disihir teurak, lain berarti iblis asup ka Nabi. Ngabuktikeun ayeuna a'radul basyariyah anu teu ngurangan martabat. Intinya ieu mah nyebutkeun manya kiai kena keteluh manya kiai kena teluh Nabi oge ngajongke. Lain mah nya mas santri dinya kena ku pelet. Untung aya nu melet ge nu merhatikeun. Pan salila ieu meureun teu dihidarkeun ge hese kos gorengan bala-bala geus gaaleun. Nabi Muhammad itu abduhu hamba Allah al-muttasif bil ubudiyah. Nabi Muhammad itu ahli ibadah. Mentak panggilan Isra Mi'raj pasti ku abduhu. Subhanallah di asra bi abdihi ente bi rasulihi ente bi nabihi, yang dipanggil oleh Allah adalah abduhu, pengabdiannya. Jadi orang tong mikiran jadi kiai model kumaha mukim di mana pasaran sabaraha lantai tanya heula we geus jadi hamba Allah teh acan. Di mana geus berjuang jadi hamba Allah di antawis ngiring pasarannya aya gelar kiai mana Allah nu gaduh SK malaikat SK anta jadi kiai mukimna di leuweung we nya ngara irit duit jauh ka minimarket gitu. Udah nih santri atuh ngiring pasaran sing enggal penak sareng jodohna amin. Naon lengohan jadi biarawati moal. Abdi marek masantren we cek urang candayan tah Santi Sukaraja. Moal abdi moal nikah. Emang aya brosur jadi pendetanya. Aduh kawin. Nabi Muhammad diham. Kedua, wa rasuluhu Nabi Muhammad teh delegasi Allah. Utusan Allah. Katilu Nabi Muhammad hamba Allah Rasulullah sahibul maqamil mahmud. Nabi Muhammad teh anu ngagaduhan maqam mahmud nyata maqam syafaatul udma nya. Sabari syafaat Nabi? Syafaat Nabi teh aya 5. Yang menyangan ceramah, janganlah amplop lumayan Pak. Aya 5. Gimana coretna? Benar kitab Mughnil Muhtaj. Sarah min Hajjut Thalibin jika opat halaman 440-nya. Jangan ada kesorangan. Ini akang nu abdi mah cenah teu aya kitab namanya Jurumiyah kan. Anya eta camplang. Sallallahu wasallam alaihi muga Allah ngawuh rahmat sareng salam ka Kangjeng Nabi wa ala alihi jeung ka keluargi Kangjeng Nabi. Ali di dinya teh adalah Bani Hasim jeung Bani naon? Bani Muthalib disebut Ahlul Bait. Kadua wasabihi jeung ka pirang-pirang sahabat Nabi rek muhajirin rek ansor anu geus diabadikeun ku Allah dina surat At-Taubah ayat 88 100. Tingali we wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal
Ansor langsung diabadikan at-taubah. Di sini yang ayat tentang sahabat kapangi, gue urang mah ya ke Firaun maneh mangan ngepen we kasih eta teh. Kadejang keluarga Nabi, sahabat Nabi dina kitab Nasul Ibad bab 2 nya wa ahlu baiti amanun li ummati, ahli baitku keturunanku tugasnya mengamankan umat, bukan meresahkan umat. Al-amjad anu araragung salatu wassalaman afuzu bima yaumal ma'ad. Saur musannif sholawat jeung salam hayang jadi wasilah nalika kaula balik pamitan ti dunia hayang bahagia. Mudah-mudahan we ye karangan mantena anu kurang dikaji di mana-mana sehingga jadikeun mantena bunga di akhirat. Wa ba'du anapun saparantos basmalah hamdalah sholawat jeung salam amma kamah mayak kuming syai'in wafa litil witil wiha tong pating tilna sia teh nya aya mereka betahnya juban ulipa pahada mangka ari ieu nu hadir dina manah musannif anu bangsa maqulat nu disarupakeun kana bangsa mahsusat tiba heula teh dikeun ngarti kitu we taklid cek guru kitu we pokona mah kang naon teh artina kitu we ti guruna daya ilmu teu kudu nyaho nya teh paham. Pahada mangka ari ieu nu aya dina manah musannif nu bangsa makulat nu disarupakeun mahsusat kieu atuh harga pahada mangka ari ieu ilmu an bangsa bayangan terasa kenyataan bayangan tapi terasa nyata jauh di mata dekat di hati tak kita pahada telah bebari eta pahada mangka ari si dia anu aya di tukang tapi aya di hareup dah gitu anu fotona geblek dina Fathul Muin da pahada teh gitu. Jadi makulat teh bayangan, mahsusat teh nyata. Jadi bayangan dianggap nyata. Nyata bahasa budak anu keur puber mah jauh di mata dekat di hati gitu nya. Walaupun tebih jauh di sana tapi terasa selalu mendampingi. Da eta kasmaran dengeran. Gitu. Biarpun jasad berjauhan tapi hati tetap menyatu. Menyatu teh nya melebok cenah. Eta teh naon ieu teh ilmu syarhun hiji penjelasan anu mufidun nu mere faedah ala kitabi kana nyarahan kitab kaula ari kitab disarahan naon amina matan disebutna al musamma bi qurratil ain bi muhimmatid din. Jadi nu di kurungan nama lain Fathul Muin, nu di kurungan nama disebutna qurratul ain idaman hati. Nya upami nu teh di kurungan disebutna Fathul Muin. Tinggal kitu tah. Ngaos laon eta abdi mah ngaos qurratul ain penting logatna di kurungan unggul tah. Abdi mah ngaos Fathul Muin nya teh babad kabeh nya. Abdi mah teu ngaos tah ngomong. Mana hebatna sarah ya dalam rangka promosinya. Kudu promosi tenan ngan ulah kun wadul sakitu. Mangga buah abdi amis. Ngasaane sakereut nya. Bener legit ada pesona ya maduan ban. Genap kilo datang ka imah beula Hasim 17 setan. Eta mah cilaka disebutna penipuan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nas yastawfun wa idza qalum aw wazanhum yusirun. Ingat. Mangga putra abdi mah soleh. Solihah putra abdi mah ka mana-mana. Pokona nyawa HP ge teu wauheun, kapeser nya henteu. Lain kitu atuh. Promosi boleh. Mana promosina? Hiji yubayyinul murada. Fathul Muin atau syarah bisa menjelaskan tujuan. Jadi kehebatan Fathul Muin bisa menjelaskan murad.
sesuatu yang kita tuju, sesuatu nu jadi target bisa eces ku Fathul Muin gitu promosi. Nu kadua wa yutammimul mafad atau mupad macana, kehebatan Fathul Muin bisa menyempurnakan faedah, bisa menyempurnakan samroh, bisa menyempurnakan goyah, bisa menyempurnakan buah. Jadi kehadiran Fathul Muin ngasakeun ilmu nu aratah tah rada gaul teh ting. Jadi ngaji Fathul Muin arasak payahna ge. Gua tah. Katilu wa yuhasilul maqasida, kehebatan Fathul Muin bisa menghasilkan rupa-rupa maksud. Naon emang lah panu hadir teh meureunnan moal kaluar tina hadis Rasul kan, dina hadis arba'in, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Da kapungur ge sahabat diajak hijrah dibagi tilu. Hiji niatna teh neangan ridho Allah jeung Rasulna, kadua rek ngadoan usaha neangan duit, katina ampi jodoheun aya kitu mah nu pasaran gede sami nya hadis wadul lah nah gitu. Hiji ridho Allah biasana panghareup teh mah ridho Allah haririnya mun Kang ridho Allah Pak Ija orang percaya nah gitu. Nomor kedua rekadan usaha lumayan we dagang eta tah dagang ayakan nya. Nomor katilu ek nempi jodoheun mah nah di mana nu hadir boga tilu niat, abdi mah ridho Allah hayang, ridho Rasul hayang, dunia hayang, jodoh hayang. Kumaha jawabanana? Tenang, Fathul Muin menjawab wa yuhasilul maqasid, ngaji Fathul Muin bisa menghasilkan rupa-rupa tujuan karena maqasid jama taksir bukan mufrad. Jajal beres Fathul Muin mah beda dari teh jodoh teh mun laku. Salajengna promosi Fathul Muin wa yubrizul fawaida, Fathul Muin bisa ngadohirkeun buah nu tadina peluang jadi kiai teh rada surem, peluang mukim teh rada mandeg mayong, peluang rek nikah teh rada tukod di murijlan wa tu akhiru ukhra nya. Kawin tong ari kawin ai entong maka ku Fathul Muin babad habis pokoknya. Kehebatan Fathul Muin promosina ya kita buktikan lah asal tamat 4 jilidnya. Kehebatan Fathul Muin, hiji bisa menjelaskan tujuan, yang kedua bisa menyempurnakan faedah atau buah, yang ketiga bisa menghasilkan rupa-rupa maksud, yang keempat bisa mendohirkan buah atau faedah. Jajal karaos ku akang keur ngahuap itu. Caina teh amis cing atuh ka urang tong lu tawar-tawar teuing ini hitungan gula oge jangan kira-kira teh aya kapawon gitu bohong penyieun deui ngage entong tong isukan maksudna yang ada cai sumur saya itu yang ayah ente ayah ageng teh mayangnya masa nangkin sawalah orang itu nih orang bordi nama saya ayah lah batu nanti jam tuh saya ya belah pokoknya mah itu salah jengna ari sarah ieu namina naon panku nami itu penting kan entar aya ta'aruf oge tak kenal mah kata sayang, tak sayang mah kata bogoh. Atuh di mana-mana kata cinta tanggal-tanggalnya. Wa samaituhu jeung nganamian kaula kana syarah bi Fathil Muin kalawan ngaran Fathil Muin. Bi syarhi Qurratil Aini bi Muhimmatiddin. Jadi Fathul Muin teh hadir pikeun menjelaskan matana adalah Qurratul Ain, syarahna adalah Fathil Muin. Salajengna nah ieu disebutna hubungan vertikalnya.
Jadi kapinteran dikatukangkeun, kecerdasan dikatukangkeun, tetap saya butuh Allah. Dia ngali. Wa ana as'alullahal karimal mannan. Kaula tingkah berarti waulil hal. Tingkah kaula nyuhunkeun ka Allah anu maha berehan, nyuhunkeun ka Allah anu maha maparinugraha ayya ummal intifa'a bihi lil khassah. Arek ayya ummal intifa mangga permohonan musannif abdi malain hayang sawah lain hayang kebun, abdi malain hayang helikopter hayang pesawat siluman komo pesawat ruang angkasa, abdi malain abdi masa kieu we ngarang kita berang peuting poho daang poho sare poho isyarat teh ieu kitab hayang mangfaat pikeun umum. Rek orang-orang tertentu hayang sinang ngalaman ngaji Fathul Muin, orang-orang serabutannya seperti Ustaz Suryatman gitu eta jeung Ustaz Adi hayang mangfaat. Jadi doa atau permohonan musannif ngarang ieu kitab teu muluk-muluk. Abdi mah ieu Fathul Muin hayang manfaat untuk orang-orang spesial dan orang-orang umum. Buktos ieu. Minal ihwan. Kadua, wa ayyuskinani bihil firdausa fi daril aman. Tujuan kaula ngarang Fathul Muin, kaula jaga maut baheula keur nyariosna. Abdi mah moal nyuhunkeun apartemen itu ieu hayang dicicingkeun di surga Firdaus we. Aduh, ai Firdaus teh jang surga di pusat kota teh. Muhun alim mukim di Jampang mah gitu. Hayang di surga Firdaus nya. Gitu. Kena ada di dunia malah nya. Rek di pabuaran di mana ge sarua aja. Muhun nu eucreuk jalanna gitu kayak goreng. Nges di akhirat teh Firdaus, tapi lain Firdaus ayeuna anu dina toples alit eta ubar bulu mah. Firdaus. Innahu akramu karimin wa arhamu rahimin. Tah jadi lamun barang peta bari ngalem ka Allah naja. Sabab lamun rizki hasil menta mangka nu hasil sesuai pamenta. Tapi lamun urang ngadoa ku ngalem mangka hasilna leuwih ti penta. Mentak didikan akang mah ti dieu ka jamaah terutama atau ka santri. Wiridna ge ya latif lain menta tah ngalem, ya basit ngalem tah. Tula inna rabbi gunung karim ngalem kabeh. Teu menta, menta terakhir we ya Allah. Angzil maidatan minas sama. Alim timit toha yang ti langit we langsung. Bener jang kahujanan. Bari ngalem ulah menta ka Allah mengewa sing era we ku amal. Ya Allah abdi hayang anu cik malaikat teh sul adab. Sanes kitu. Ya Allah Gusti teh maha berehan, Gusti maha beunghar. Hayang cek malaikat hayang motor sanes abdi mah. Hayang ngalem ka Gusti we. Tapi pan liar ngecer wae. Motor we nya omong atuh. Tapi memang hayang motor sebenarnya mah kitu nya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mah bismillah quratul ainnya. Wal ismi mustaqun minas sumu. Lapad ismi nu aya dina kalimat bismi meunang nyandak tina sumu wa huwa al uluhur. Jadi kakarak maca bismi saja kita telah meyakini maha luhurna Allah. La minal wasmi lain tina ciri. Namargina wa huwal alamah. Ari wasmi mah tina ciri. Jadi lapad ismi lain di mustaq tina wasmi tapi tina sumu. Sumu mah cek basroh, lamun wasmi mah cek kufah. Lapad Allah dina bismillah. Wallahi alamun lidzatil wajibil wujud. Lapad Allah teh isim alam. Nama bagi satu dat nu wajib ayana disebut Allah. Jadi Allah mangaran kade. Dimana leuwihun nyieun kaligrafi Allah itu nya. Dina tembok teh disembah we acong-acongan nya sarua we jeung penyembah salib. Nyieun lapad Allah itu nya ku jati diukir ke badag teh 2 meter kali 2 meternya. Langsung acong-acongan sujud ka dinya musyrik ya. Da Allah mah lain ngaran. Allah teh alamun lidzatil wajibil wujud.
Allah teh ngaran, Allah mah ngaran pikesa dat nu wajib ayana. Begitu baca bismi lain ngaranna tapi musamana. Lamun urang nyebut ngaran lain hayang ngaranna hayang nu boga ngaran secentohna det. Di dieu aya santriat ngaranna Eis. Eis kan. Butuh eisna butuh dat eis. Mun malam pertama ieu mah. Da teh ngusapan ngaranna nya. I love you eis diusapan ngaranna dina kaligrafi. Ari eisna teh diantepan bangkar. Abdi teh butuh eis, abdi mah butuh dat eis. Karaos haneutna pelem. Abdi mah teu peryogi lapad Allahna da eta mah ngaran, abdi mah peryogi nu gaduh ngaranna dat Allah teh gitu. Da ibadah urang lain kana ngaran, lain kana lapad tapi kana dat katanya. Da loba nu di imah kaligrafina Allah Muhammad kalakuan mah biasa we dangdutan. Itu teh aneh. Takbir nama tarik Allahu Akbar. Tapi beres Allahu Akbar teh nyimpang nanti lain geuningan. Dan gitu. Kadenya. Terus wa asluhu ilah, lapan Allah asalna teh ilah. Dipake ngaran awewe nih kan. Lamun ngarakeneh nang ilah nya. Kalau seetik di ilah nya. Ada kolot pisan nya mah ilah nya. Mun pewat weh nya nenek ilah nya. Maot weh almarhum ilah. Aya mah pami aya di kampung urang aya nami ilah awewe, berarti ilah teh artina Tuhan. Ilah. Aya aya. Dikalakin we lempang jadi oleh. Eta hasil ngaresing disebutna. Ya Allah ya Rabbana ilah. Ari ilah naon wahwa ismu jinsin likulli ma'bud. Ari ilah teh isim jenis nama suatu jenis bagi setiap yang disembah. Jadi kullu ma'bud bahwa ilah. Sobiin nyembah karena matahari. Nah matahari teh ilah Tuhan mereka. Nu nyembah karena Roro Kidul, mangka Roro Kidul adalah ilah. Ieu mah bosen ka Roro Wetan. Roro Wetan teh naon? Ilah. Bulak-balik akhirna Roro Meheun. Sarua ilah. Apapun yang mereka sembah, apapun bentuk dan namanya disebutnya ilah. Nasabna isim jenis likulli ma'bud, jadi kullu ma'bud bahwa ilah. Dega. Aya nu nyembah kana patung aya, tah patung teh ilah. Aya nu nyembah di kana hulu cai aya teh. Nyembah teh kana panon poe ka orang Jepang, gama Shinto. Panon poe datang bagiakeun. Panon poe welcome san nya. Pas arek surup weh leweh we kumaha. Oh cenah arek terbenam tenang keke hudang deui gitu. Seurilah. Nah, ieu lapad ilah isim jenis nakirah summa urifa bi al harfu ta'widi rifin awila mufaqat panamatun arab taqul fi nama cik alfiyah. Maka dimakrifatkeun ku alif lam. Jadi al ilah gitu. Al ilah. Geus al ilah wa hu dipatil hamzah. Buang hamzahna jadi Allah tafhim we. Yang bisa tapi bisa tarkiknya Allahnya Allah minallahnya bismillahnya lillahi dan teh macana salah tapi kabeh lillahi menyalillahi lillah teman-teman bismillahi nah ari aceng ke mana pun majlis geura jadi Allah lain Allah wawan Allahnya. Jadi tungtung letahna adekeun kana langit baham luhur Allah. Ai pangaranna sa Allah urang mah salah teh wawan Allahnya. Da Allah maksudnya kawasa eta tuh setan apes mah RT gitu. Allah. Allahu akbar men. Allah. Terus ieu lapad Allah anu kengelal teh ya sumastu mila fil ma'bud bihaq mangka ieu lapad Allah teh digunakeun dina dat nu hak disembah. Jadi siapa dat yang wajib disembah? Allah. Dat yang wajib disembah namanya siapa? Allah. Allah itu nama bagi dat yang disembah. Bahkan wahwal ismul adzam indal aksar. Menurut mayoritas ulama mah
lapad Allah ismul a'dham, nama yang paling agung. Bahkan di kitab Mutamimah lapad Allah itu disebutna a'raful ma'arifnya, mentelepat pang ma'rifat isi ma'rifat menurut pakar ilmu nahu yang bernama Imam Sibaweh, muridna Imam Khalil bin Ahmad, pencetus ilmu arud nu kitabna Muhtasar Kuda, Muhtasar sapi. Sibaweh adalah hartina apel. Imam Sibaweh teh Sibaweh hartina apel. Kudu boga arti atuh nya. Naon hartina dayan? Ya biasa we udah gidig gitu. Gitu. Nah hartina jeki orang yang semu bersih gitu. Lobana kotor. Salajengna walam yusamma bihi ghairuhu walau ta'anutan, selain al-ma'bud bihaq, selain al-ma'bud bihaq tidak boleh diberi nama Allah. Selain dat eta teu meunang, walaupun banyol teu meunang. Lahir bayi laki-laki di Cantayan, saya akan beri nama Allah, tidak boleh, karena bayi tersebut bukan al-ma'bud bihaq. Walaupun banyak tidak boleh. Dinayana tengahna wala ta'anutannya sanajan banyol wa yurwa annamra'atan sammat waladaha Allah fanazalat so'ikotun wa ahraqatsu. Diriwayatkan ayah hiji perempuan boga bayi ngalahirkeun bayi, kemudian eta bayi teh ku eta awewe teh dinamian Allah. Eta kene datang petir disamber pae tutung bisi bade eksperimen boleh mangga kan akan tanggung jawab. Aya awewe ngalahirkeun bi namian Allah bi nangra aya ngajajangian we ai beledag gede samar petir ning tutung nyata supaya kitu. Ulah teu meunang. Tidak boleh selain al-ma'bud bihaq, tidak boleh diberi nama Allah, haram hukumna. Nu haram teh kan seueur nya hiji lapar Allah, kadua qadil qudot, akamul hakimin, malikul mulki, king of the king, tidak boleh. Luar teh mah gae. Lapar Allah ge gae ngan make mudhof jadi Abdullah, Abdillah, silahkan. Mangga Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Aziz, mangga bebas. Abdul Sabur katanya. Mangga bebas seueur. Aden di mana nyokotna nya? Oh, asma husna Aden. Mangga bisi jaga pak buka budak mah kawin mah. Namina saya, geus saya dah. Abdul Ghaffar. Oh, Abdul Ghaffar teh Nabi Nuh. Abdul Ghaffar. Udah banyak tah Abdul Jabbar bebas. Amin. Dua Abdul bating di lemur teh ismul ya tena tama asma husna mah. Nya teh jenengan para nabi Yusuf Yusuf. Racing setik Yosef. Gaul. Ya macana hayang gaul setik geus namian Hizqil. Gagah Hizqil. Hizqil teh ngaran nabi. Abdi mah cenah yang gawe ya mung ngakur Daniel aya ngaran nabi Daniel. Iya. Eta mah si Rahel teh isim bae tina Rahil nya. Rahil teh ibuna Nabi Yusuf. Namina Rahil kan. Dirasing Rahel. Rahel nya. Ni eta mah beak uhuntuan Ragel. Rahel Maryam. Mangga nabi seueur. Opik aya nabi opik teh. Nya. Ya hari lima sutraku hartina gitu. Faiz eta merek lebaran minal faizin wal faidin. Ya gitu namanya mangga. Nami malaikat pake. Aya kan ngaran malika ya Malik. Ngaran malaikat ulah diheureuyan eta. Digusur ka neraka kabeh daek. Macam-macam. Degetan masih Ridwan eta mah pisurgeun kabeh. Mikail tanu ngatur rezeki di racing jadi Michael. Mohon Michael teh Mikail. Mangga namian Mikail. Nami murah kali saya Michael Aden. Gagai.
Ek nurutkan ka itu teh maka legendaris pop dunia Michael Jackson. Bingung jadi Michael Jojon. Gini nah abdi mah hayang Israfil jadi Asrafil, Jabroil jadi Gabriel mah bebas. Hiji-hijina cak kang nu ulah Ajroil. Tong dia pakai ngaran teman. Lain-lain ulah-ulah sebab nu sejen dipake lain. Maksudna mah ke bisa aya reaksi spontanitas maot jelema ngadadak. Sok we budak ngaran Ajroil ajak ngalawak nu gering ripu da eta cerita teh lain teh natijahna teh rasakan dia eta den sang Ajroil eta tong dia Ajroil lah nu aya we Asep lah Asep teh hade namun kusod mah orang yang hatinya penuh dengan cinta ini gebogoh we tapi lamun kusin detik mana berduka tekap nanyaan tadi diterima ya Allah ya Rabbana katanya teras warrahmanir rahimi sifatani buniyata lil mubalaghah lafad ar-rahman lafad ar-rahim itu dua sifat statusna diadegan bikin ngabangetkeun di mustaq tina fi'il madi rohuma yarhamu paula yafalu ngan warrahman ablagu minar rahim lapad rahman lebih bilagah daripada rahim nama argina li anna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil makna sebab lapad rahman hurufna lebih loba daripada rahim oke wali qaulihim rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirah lapad rahman mah di dunia akhirat lapad rahim mah akhirat tunggul salajengna alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdu ari jenis puji lillahi tertangtu ka Allah alladzi hadana anu parantos nuduhkeun Allah ka abdi sadaya ayadallana tegasna Allah parantos nuduhkeun ka abdi sadaya lihada talib kana ieu nganggit. Jadi abdi sarmusani tiasa ngarang kitab jadi pasihan petunjuk ku Gusti. Abdi tiasa masantren di dieu teh sebab di pasihan petunjuk ku Gusti. Da kapungkur mah diajak ku kolot ditiupan itu ge teh dekeun teh hayang. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Gusti sama sakali abdi moal bisa terarah hirup, abdi moal bisa bener hirup lamun teu dituduhkeun ku Gusti. Abdi tiasa dugi ka dieu teh cek seneng dituduhkeun ku Gusti lain abdi nyaho alhamdulillah maha nah ngaran hamdu geus kawin nya teh orang Tegal buleud walhamdu huwal wasfu bil jamil ngaran puji teh nyipatan kudu indah atuh kudu goreng malain mujinya celeh meureun subhanallah eta mah pait ya Allah ngacamlingna eta mah lain muji ya nyeceleh dari ngaran muji mah kudu al wasfu bil jamil nyipatan kudu indah Gusti eta teh pina masyaallah nikah di lama lewat gitu eta teh keur ngalem tapi palsu itu mah deuna wassalatu sarang ari rahmat Allah wassalamu sarang salam ala sayyidina muga tercurah ka pingpinan urang nu ngaran salat wahia minallahir rahmatul makrunatu bitaqdim ngaran salat teh rahmat Allah nu dibarengan ku ngagungkeun ai ngaran salam ataslimu min kulli apatin wa naqsin ari ngaran salam teh nyalametkeun tina sakabeh bahaya jeung kakurangan. Doa musannif semoga rahmat dan salam senantiasa dicurahkan kepada siapa? Ala sayyidina kapingpinan urang sadaya Muhammadin nyatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad? Rasulillah likafatis saqalainil jinni wal ins ijma'an. Kangjeng Rasul teh Nabi Muhammad teh utusan Allah kasakabeh nu berat dua jin jeung manusia. Jadi Kangjeng Rasul diutus ka jin manusia jin oge sami entak di Al-Qur'an surat jin.
dak dakwah teh tong ka alam manusia wae atuh ari sunnah kali-kali mengaji ke alam jin gitu nya di mana ulama nungi di balik dinya ini kata ramen mau di alam jin saya mah itu tablik asgor gitu coba ke alam jin diajar lah da penting ini kan dan teh jami unggul nu ngasih teh seueur jin mohon haji hudung nih nya aya di Kemang jin Semar aya Cibatu tuh kiai aya da jinung pada daftaran buku tunggu lah tuh nah ieu mah pemain lama ieu tiap pasaran ngiring we bobo wa kadal malaikatu alama qala ujamun muhaqiqun kang jeung rasul ja bahwa ningku hebat-hebatna bukan hanya diutus ka jin bukan hanya diutus manusia ka malaikat ge sami mata ketegasan surat Al-Anbiya ayat 107 wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kade jadi kiai tong sakeluarga nungkul jadi kiai tong salamureun unggul jadi saer kudu kaluar ngalebarkeun saya teras ari Muhammad konteks lafad wa Muhammad alamun mankulun lapad Muhammad itu disebutna alamankul wa minhum mankulun kafadlin wa asad wa durtijalin kasuada wa udah jikal piam alamankul mana aya alam durtijalnya ya alam-alam aya alam pamsimas pannya ti paredang ti girang lapad Muhammad teh alamankul di mana minahkeunna min ismil maf'ul tina isim maf'ul mudhoaf tegasna lapad Muhammad teh meunang nyanak tina isim maf'ul sulasi mazid warna awal bab sani wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan farroha yufarrihu tafrihan hamada yuhammidu tahmidan fahuwa muhammidun wadaka muhammad jadi Muhammad teh sigotna isim maf'ul orang yang dipuji ngan kade ngaran Muhammad mah kieu jah maudhu'un liman kathurat khisaluhul hamidah dioperasikeun lapad Muhammad mah bagi orang nu seueur kalakuan terpujina mentak lahir we sunnahnya di mana gaduh bayi laki-laki sunnah dinamian Muhammad tapaul da nama Muhammad mah dioperasikan bagi orang anu seueur kalakuan terpujina nah aya urang kali lahir dinamian kepada Muhammad susuganan kalakuanna seueur terpuji daripada carekeun kitu mendak Muhammad Ofik Simatufang nya Muhammad Hariri Situmorang nya Muhammad Faiz Sitaragoyang loba kan Muhammad da bring op dengan tay sunnahnya dina tafsirul bayan maulida waladun fasamahu Muhammadan barang siapa orang yang dilahirkan anak laki-laki kemudian dikasih nama Muhammad maka kami berhak memberikan syafaat kepada anak tersebut gitu tak ganti Muhammad Darto tanpa helm sunnah ya segera Muhammad ada abdi Muhammad Uis itu gedawan Muhammad Uis mah bid'ah juga papais Uis mantos we tapauna kawaliyatullah Uis Maryam Ratu Liu kulan Ratu Hiu apa geus penting ge masuk saliwang cilik teh gitu salajengna summiya bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam bilhamin minallah jaddi nabi urang sadayana dipasihan jenengan Muhammad teh ilham ti Allah kayangna ka Abdul Muthalib ya. Dingalina berjanji wasammihi idza wadatihi Muhammadan li'annahu satu madu uqbah sami fil amar fa'ilna ya muannasa muhatobah balikna ka aminah hina ka orok anu ngomongna Abdul Muthalib saudara Muthalib wasammihi aminah ieu orok beri nama
siapa bah Muhammadan, beri nama Muhammad. Iraha ida wadotihi, bila mana telah lahir. Jadi bila mana ia murang kali geus lahir, beri nama Muhammad. Apa alasannya? Li'annahu satuhmad ukbah, agar anak tersebut dipuja sepanjang masa. Bukti. Jadi sunnah nganamian teh ida wadotihi, di mana geus bijil. Can bijil mah tong dinami, anak beuteung keneh sing ngaranna. Wani ku geut anak pertama meureunnya. Ujang dinamian. Nemal jeung teh abdi mah awewe. Namian anak beuteung keneh makruh. Utun ini ku bapa dinamiannya mana? Cecep. Gubrak di awewe lahir dari kumaha geura. Sana mina ieu Neng Cecep nya kitu. Ida wadotihi fi'il madi cek sarah jurumiyah madalla ala hadasin madwan kodo, di mana pagawean geus selesai dan tuntas disebut madi. Nah, ngagunakeun wadotihi gitu. Itu wah kasabar heula ada gowan atuh getekan. Dinamian abdi mah. Dinamian naon ieu? Yak dinamian euis. Iku berarti lalaki kumaha geura? Masuk geus. Menghobi euis. Ya Allah ya Rabbana. Salajengna. War rasulu minal basyari dakarun hurrun uhiya ilaihi bisyar'in. Seueur kan? Ieu jangan mengklarifikasi kan? Seueur di Indonesia jelema ngaku rasul. Model Lia Amin Edan. Nganyar keneh paeh dah. Bunga emot. Ya kitu teh atuh teh mot dah. Da ribuhkeun masjid mendingan. Aya awe ngaku rasul, saya utusan Allah, mendapat wangsit dari Jibril. Cek Jibril, saya tidak tahu wangsit. Universitas saya alam malaikat, bukan STAI dan teknologi. Tinggalin neng. Warrasulu minal basyari dakar. Kalau konteks utusan, kamu akan bertanya Rasul apa? Saya akan membicarakan Rasul dari bangsa manusia, itu dakarun, laki-laki. Jadi kalau ada perempuan ngaku jadi Rasul, jangan dipercaya, karena warrasulu minal basyari dakar. Utusan dari jenis manusia itu harus laki-laki. Jadi tidak ada Rasul perempuan. Waduh, Rasul awe pas rek tablik teh batal dah kurehed. Ya Allah, aya geus tablik turun heula soptek tinggalkeun coba rek. Manya Rasul teh ngacamling. Ieu mah. Ibu Rasul wayahna we pangkorikeun. Murang kali keur ngempeng nya kitu teu geunah. Kudu pamegatnya. Terus kadua hurun. Rasul dari bangsa manusia itu laki-laki dan merdeka, bukan abid, bukan budak. Yang ketiga, uhiya ilai bisyar'in, diberi wahyu. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha. Wa umiro bitablighihi, oke ditugaskeun tabligh. Wa ilam yakun lahu kitabun wala nasun, walaupun eta rasul teh teu boga kitab, teu boga tulisan, teu boga nasa seperti Nabi Musa, eta tetep rasul. Ngan fa ilam yumar bitablighi panabiyun, lamun aya pameget merdeka dipasihan wahyu ngan teu ditugaskeun tabligh, itu mah nabi. Nah khususnya kullu rasulin nabiyun walaisa kullu nabi birasul. Tiap-tiap rasul nabi ngan teu tiap-tiap nabi rasul. War rasulu abdul minan nabi ijma'an, sepakat ulama lamun studi banding rasul leuwih abdul derajatna daripada nabi. Itu kan bedanya. Kunaon rasul lebih tinggi derajatna? Karena rasul boga tugas tabligh, nabi mah henteu. Mentak anu sok aprak-aprakan nyebarkeun Islam utamana beda jeung cicing wae di imah bari hees. Tah kudu jadi mubalik wae na, wakang didoakeun ge. Tenang we. Kudu ngora keneh di ceramah teh. Jadi kiai kolot mah. Ya Allah di jalan mabuk, nepi ka lokasi asup angin. Aduh. Manya ceramah di kerok gitu. Tak geus buleud pokona manu pasan ayeuna akan di aminan aya didoakeun aja teh yang jadi balik ngora-ngora. Nasabna apa ngora mah motoran mah jadi omongnya. Kena hujan saeutik karaka kejeburan. Nya.
ya kalau saeutik masya Allah bau duyung son deh. Salaman teh santri nah itu ucipo orang-orang usia-usia produktif lah anu buta tulang buta daging buta ke mata-mata gitu ngeuneuleun awe ge teu bisa pulah pilih soal uget. Terus wasoha khobaru inna ada dalam anbiya yang alaihi wassalatu wassalam mi'atu alfin wa arba'atu wa ishruna alfan. Menurut hadis sahih neng berapa jumlah nabi? Jawabna 124.000 nabi itu menurut hadis sahih. Kalau rasul ada berapa? Wa anna adadar rusuli salasumiati wa khamsata asyara. Sesungguhnya bilangan pirang-pirang rasul itu 315. Jadi nabi mah 124.000, rasul mah 315. Salajengna wa ala alihi, semoga rahmat dan salam tercurah ke keluarga nabi ay aqoribihi tegasna pirang-pirang kerabat nabi al mukminin nganu iman. Sanajan kerabat nabi teu iman malah lain ali gitu. Udah Abu Gosok katanya. Lain Abu Lahab lanes. Kudu iman. Mim Bani Hasyim wal Muthalib, Bani Hasyim jeung Muthalib teh jadi keturunan Quraisy, keturunan Bani Hasyim mah kastana kasta intelek gitu. Salajengna wakila hum kullu mu'minin aypi maqamid du'a wa nabi. Menurut kilma nu disebut karabat nabi, nu disebut wargi nabi, keluarga nabi lain Bani Hasyim Bani Muthalib, tapi setiap zaman iman. Siapa saja yang mengimani Muhammad maka disebut keluarga Muhammad gitu. Walaupun bukan dari keturunan Bani Hasyim dan Muthalib. Wahtiro li khobarin dhaifin fi wa jazama bihi Nawawi fi syarih Muslim. Salajengna washabih, semoga rahmat dan salam tercurah di ka para sahabat Nabi. Wa huwa ismu jami'in li sahib, mufradna sahib jamana sahbi, mana sahabi. Ngaran sahabat, ngaran sahabat teh wa huwa manijtama'a mu'minan binabiyina sallallahu alaihi wasallam walau a'ma wa goiro mumayizin sakitu ge cekap. Apa yang disebut sahabat? Sahabat itu orang anu kumpul ka nabi bari iman. Jadi maksudnya jalmi nu ngazamanan Kangjeng Rasul bari iman. Itu sahabat. Abu Bakar ngajamanan Rasul iman sahabat. Umar bin Khattab ngajamanan Rasul iman sahabat. Mapumna kumaha mun ngajamanan teu iman lain sahabat pada Abu Jahal. Ngapoe ninggalin nabi lain disebut can mangina kitabna. Dina kitab engal Abu Jahal teh geuning sahabat ya. Ya duruk kitabna geuning nya. Teu iman. Jadi itu adanya. Walau amat sanajan lolong bari Abdullah ibnu Ummi Maktum. Tukang adan nu diabadikan Al-Quran. Abasa wa tawalla ang ja'ahul a'ma. Abasa camerut nabi wa tawalla lan berpaling nabi ang ja'ahul a'ma atas kedatangan orang yang buta. Nabi teh keur ngadiung jeung pejabat-pejabat Quraisy. Datang Abdullah ibn Maktum orang lolong. Nabi teh mah aya gengsi manusiawi ya. Gengsi, aduh makanya mah wayaki pada keur loba piduiteun mun urang katanya. Nabi ditegur tah 40 hari 40 malam teu datang wahyu. Mohon di stop gara-gara ada saalit itu contoh jeung urang. Pakai dalil baheula tah ku urang PKB nya. Tong macam-macam sia ka Gus Dur sia. Tingali Nabi ge di stop wahyu 40 poe aja. Itu modelna. Abdullah ibnu Ummi Maktum lolong tapi ngajamana Nabi bari iman sahabat. Terus cantamiz model Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas atau profesor tafsir intinya. Itu alit keneh iman ka Nabi sahabat. Ya sanajan jauh ti kiai, sanajan jauh ti imah kiai, aing ngaran mendukung mah tetep sahabatna. Sanajan imahna deket kiai aing ijidan mah teu ngadukung lain sahabat kiai yang kitu da kitu-kitu keneh.
al faizina biridallahi ta'ala, anu mana ieu keluarga Nabi sahabat Nabi teh bakal bahagia ku sabab menang ridho Allah. Eta faizin teh sifatun liman dzukir, sifat yang